Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah urang sadayana dina waktos kamari parantos rengse netelakeun panetelanana pirang-pirang ciri kalimah fiil anu nomor kahiji sareng nomor kadua. Taina urang teraskeun bae kana panetelaanna ciri kalimah fiil anu nomor katilu nyaeta ciri kalimah fiil nomor katilu teh lapad saupa. Contohna seperti lapad saupa yaqumu jaidun. Ari lapad saupa di dieu ngabogaan makna ngabogaan naon ari maknana lapad saupa nyaeta litaswib. Osok dilogatan ku logat karena supaya. Tuh. Naon ari makna litaswib teh anu dimaksud ku makna litaswib teh nyaeta makna pagawean anu bakal dipigawe barianan lila waktu bakal migawena seperti kumaha seperti lapad saupa yaqumu jaidun. Saupa yaqumu karena supaya nangtung saha jaidun ki jaid. Tah di dieu lapad saupa yaqumu jaidun teh maedahkeun kana bakal nangtungna ki jaid dina waktu anu lila bakal nangtungna teh. Jadi jarak tempo waktu teh dina antara bakal kana nangtungna teh lila. Nah boh 2 poe, nah boh sapoe, nah boh 3 poe gitu. Pokona mah waktu anu lila. Benten sareng kamari, jadi ieu mah kebalikanna tinu kamari lapad sin. Ari kamari mah lapad sin teh maedahkeun kana litanpis. Maedahkeun kana makna bakal nangtungna teh dina waktu anu deukeut-deukeut. Tah ieu mah kebalikanana tina lapad sin. Jadi ari lapad saupa mah maedahkeun kana waktu bakal migaweana teh dina waktu anu jauh anu lila kitu nya urang wihandi. Jadi ciri kalimah fiil anu nomor katiluna teh nyaeta lapad saupa. Ieu nya contona seperti lapad saupa yaqumu jaidun. Ngabogaan makna lapad saupa teh tah ieu nya. Nah ngabogaan makna lapad saupa teh nyaeta litaswib. Osok dilogatan ku logat karena supaya. Tah ari nu dimaksud ku makna litaswib teh nyaeta makna pagawean anu bakal dipigawe dina waktu barianan lila waktu bakal migawena. Seperti saupa yaqumu jaidun. Saupa yaqumu karena supaya nangtung saha jaidun ki jaid. Tah ieu lapad saupa yaqumu teh yaqumu jaidun teh maedahkeun kana bakal nangtung nasi jaid, bakal migawe nasi jaid kana nangtung barianan lila waktu bakal migawe. Nah, tah seperti kitunya. Tamung sakitu heula ti sim kuring kangge ciri kalimah fiil anu saterasna kieun urang lajengkeun wae dina video anu salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.